Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kumaha sararehat para dulur-dulur namang kubir anu di mana wae, mudah-mudahan sing aya dina kasehatan. Dina kasempatan ieu Mang Hobir nuju aya di sawah, nyaeta nuju kaleresan ngabuburit. Alhamdulillah dina sasi Ramadan ieu urang masih keneh biasa ngabuburit. Ai ngabuburit teh nyaeta ti berasana tina bahasa Sunda anu artina ngadagoan burit, dan itu merupakan salah satu kebiasaan orang-orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ngabuburit sanes di sawah hungkul, tapi seueur aya kebaikan-kebaikan. Kegiatan-kegiatan anu sanes nyaeta bade itikaf di masjid, bade warta ajil sareng sajabana kaleresan Mang Hobir dina dinten ayeuna ngabuburitna nuju di sawah ningali dipaneneun anu sakedap deui insyaallah bade dipanen. Sakitu wae mudah-mudahan sing aya manfaatna. Barakallahu fikum.